ketika jelema nyieun pondok pesantren modern santrina 5.000 10.000 bagus salah henteu yang perbandingan sangat bagus jeung sangat dominan bahasa Arab bisa tidinya bahasa Inggris bisa tidinya bisa jadi bupati jebolan pesantren modern sangat tetapi ketika nyaritakeun ibadah nanaona tur kiai nu pondok pesantren teu diakui masyarakat bawahnya kiai teu kabeh ku muridna doang tuh kiai aing masyarakat mah teu nyebutkeun kiai tuh siapa yang serikeun heran tapi kiai pondok pesantren salap mah nu kuarina dihira barang datang bae ka lembur mulai tab kemana tab kiai sorangan nyebut ustad masyarakat geus ada kebelan heuh kiai mana kiai nang saja buat kitu nang Allah kebelah dituna woi mama nukan kemana Ji, mulai geus tuh. Sebab naon? Sebab ai kiai modern mah kapan aya sekat jeung masyarakat. Tadi aku kiai ku masyarakat, tapi kiai salap mah. Kiai, ulang. Henteu ka mana? Henteu. Waduh, kiai mah tuh. Enon, penting ngariung. Oh, ya siap, ngariung. Geus, menang dua poe. Kiai hampura, kunaon abah kula paeh pangmandiankeun. Siap. Yang ngising didinya, kiai didinya. Kiai nu mandian saya. Geus beres di pandian kiai bungkus kiai kiai salatan ku kiai siap kiai jauh sasa panggul habak siap gitu kiai mah aduh memang geus kos gitu dah mah teu mau kos di masjid kiai nongkrong trong kiai zohor ngadaguan jelema eueuh kapan azan panjang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sugan aya masyarakat datang. Keneh bae. Geus salat ratib keneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad salat, qad Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu rabb hadhihi. Keneh bae. Salat ka ibarat sorangan bae. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin imaman lillahi ta'ala. Cak ada tatangga, "Weuy, imamum na mana? Ulah ngomong." Allahu Akbar geus beres sugan rakaat kadua aya nu datang kan lumayan geus teu kudu niat deui maksudna geus lamun niat imaman ke rakaat kadua datang geus teu kudu niat jadi imam deui kan ngeunaheun sugan rakaat kan sugan atuh keur tahiyat hating datang ka tahiyat eueuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah geus beres lah sugan keur wiridan datang datang ka balik sorangan diborong punya mantaknya kebal-kebal macamnya dijual baik itu kok aing masih tapi lain gitu masalahna ya dicaritakeun sote nyana terus bae zuhur asar maghrib isya sorangan duaan tiluan aya bae terus nyana imaman eueuh bae terus istiqomah ngaranna di dinya kade sebulan 2 bulan setahun 2 tahun Allah ku istiqomahna nyana kabeh menghormati sia anu aya mah eta mah getol jasanya nama aya jelema ka masjid bae alhamdulillah ku lagi kadinya nya keur kerek bae di masjid kebal-kebal diakui masyarakat coba kiai modern malah ya sebab naon beda niat nage ke waktu mondok nage hayang bisa ibadah henteu hayang jadi ustad teu hayang jadi kiai hayang bisa ibadah atuh geus we kuari wudu bisa salat bisa ibadah Allahu Akbar teh kudu aya batur atuh ibadah mah Allah niat di pondok nage deuk ibadah aing di pondok pesantren modern mah niat nage susuganan aing geus boga ijazah mah ke ditarima jadi lebe mudah-mudahan jadi amil jadi depak ya emang niat pakai kos gitu jadi kumaha tuh teu kumaha eueuh nu salah eueuh sugan disalahkeun lain lamun pondok pesantren modern atuh deuk saha nu maju kemajuan dunia terletak pada pondok pesantren modern kemajuan ibadah di pondok pesantren salaf ulah silih salahkeun ulah sia mah sok aju nyalahkeun ka aing lain ngan di pondok pesantren modern mah moal jadi wali moal sakitu doang pondok pesantren salaf hese jadi wali
komonya anak mual jasa mual sebab naon talukna hate tuh anu lah pokoknya wah nah iya kecaritakeun fitnah teh antep kenang Allah ngan urang kiai datang ke mana dakwahna ngalarangna eta kan aya persenan ti Gusti Allah oke anu mah terus bae dakwahna amar ma'ruf nahi munkar pemuda nu mana nu kuat aya nilai jelema nu ngagelok nilai lamun urang nyaritakeun di Sukabumi loba jasa kristenisasi ka ditu mawa supermi dan lain sebagainya cobaan ti Gusti Allah di urang kuari ketika karyawan lain Kristen diasingkeun bahkan dikaluarkeun cobaan ti Gusti Allah kuat apa henteu ulah jadi kabingungan ieu ta ayatna in hiya illa